Cung, ayo ke masjid. Hore mah kalau Bang Iman. Mana mau diajak bener teh hese, Cung. Dah horean. Balik kreator Kembali di jalan sejuta kenang. jadi ya teh hiji sampai ka 30 episode can naik kumaha itu kembali lagi pemirsanya. Oke. Cung. Kunaon didinya galau Galau ah. nah begal Bang Iman. kebeneran Emang, kumaha Mang? aya pantun ya ke si Acung. Tahu bulat tidak hartoke. Lamun gebung nuang samangka. Waktu sholat tong dingkengke. Lamun embung asup neraka. Meuli areng di Pak Haji. Metot kabel nepi ka aparat. Hayu urang ini ngaji. Cakep. Me aya bekel ke akhirat. Motong paku ngait najati. Cakep. Dibengket kawat ke bawah palid. Cakep. Motong ngaku lalaki sajati. Cakep. Lamun sholat tara ka masjid. Asep godek, ngagosok ember. Naon eta mah lain ember eta mah jolang di mana? Kerba udah ya. Tapi dah Cakep. Kopi leko, menang pabere. cakep. Kerjoget mah, sok hayang nyawer. Cakep. Ada sodako, mah sok tara mere. Meuli jambu loba sikina. Ninggal aki keur mawas saya mah. Cakep. Lamun ibu boga mukena Cakep dong. bikin kasalaki nu salat di imah. Cung keur mana cung? Cita-cita yang ke surga. Sholat tara, ngaji tara, sodako tara, zakat tara. Ari mana yang bukan orang jero di akhirat? Lewat udang, salat labu. Cakep. Tejo bujur, jeblok cai. Cakep. Niat hudang, rek salat subuh. Cakep. Nempo kasur, juk sare deui. Eta mah maneh, eta mah kitu mah. Tenang, sabar, tenang. Meuli galon ka suka haji. Cakep. Mangi kulot ngajelo cai. Ye, budak bolon geus pinter ngaji. Ari kolot, kan ikro hiji. Loba saya mah datang ke imah. Lobakeun mah ibadah, lain ngagibah. Nah, kamarana euy. Ih cakepna ieu. Pemirsa, geus heula nya, sakitu heula. Assalamualaikum.